Sugan aya lah jalemana mani geus 3 bulan acan mayar-mayar wae nagih hutang teu bisa sapisan jelema teh. Iya, gimana belah dia ya. Mudah-mudahan aya jelemana euy. Bagian ieu. Tah geuning Mang, Naon? cager. Alhamdulillah hari awak mah cager. Aya naon ka dieu? Tara-tara. Kumaha ieu teh perkawis hutang teh Mang? Ieu meni tos 3 bulan ya. Acan bayar-bayar wae, urang kan ditagih tina leluhur ogenan. Lain teu inget kana hutang teh urang mah inget tapi dah kumaha deui aing geus ngaran rumah tangga mah geuningan Mang nya aya duit yang chatkeun kapake di kanu sejen kitu. Aya duit yang chatkeun kapake kanu sejen. Jadi urang teh tara nyekel duit Mang hampura Mang Geus atuh ayeuna mah Mang, ku urang dibere jangka waktu saminggu. Lamun urang saminggu teu meunang wae, wayahna ieu surat-surat imah dibawa. Aing mah kumaha atuh Mang urangan saukur boga pakaya di imah hungkul urang aing ieu atuh naon cara naon atuh nu sajen atuh bae tenor saminggu mah atuh ulah imah-imah teuing atuh aduh aing kumaha Mang Geus eueuh toleransi, pokona mah saminggu surat tanah dibawa. Titik. aing kumaha ieu aing mah ieu nu nagih kamari anu nagih aing kumaha cara nanya aing mah kudu menang duit salila saminggu ieu aing bahaya mun imah dibawa mah surat-suratna aing mah kudu neangan kumaha carana kumaha lah tah asina jadi susuganan terus maneh biasa keur ngabeberesan Sila tenela geus nagog jeung nagog kumaha urang teh sugan di dinya boga duit urang itu ditagih ku si Mang Darus duh hampura ge urang teh teu boga duit mah urangnya da sarua keur butuh kumaha atuh nya jit jeung aing dibere tenor dibere jangka waktu saminggu cenah mayar cenah lamun teu mayar teh cenah ieu naon dibawa surat-surat imah urang terus urang kumaha jeung pamajikan budak ke kahareupna lamun itu digadekeun surat-surat tanah urang anya kumaha sok di dinya boga solusi teu urang boga solusi gi urang boga pananyaan belah mana di Lebak di Kaler belah mana eta belah dieu tah aya si Abah pokona mah tah manjur si Abah ciri-cirina kumaha teh si Abah rada gondrong pokona mah gondrong belah Kaler di Leuweung oh gitu emang dirinya pernah ka ditu pernah kabuktian lamun ayeuna ka ditu mah naon wah siap atuh aing moal naon kitu nya aing bisi kapanggih ka pamajikan moal lah tentunya daripada urang teu kabayar hutangnya keun bahaya tuh sekali-kali mah atunya sok atunya nuhun nya sok nya tulikeun itu nya bisi keur ieu aing ngajarna ka ditu nya sok siap Jit yo Alah, besok geus kudu nangan suluh ieu teh. Naon atuh kieu teh halangan. Almini lobat ieu suluh. Aduh. Lah mana nih? Itu kitunya ayo ada saradiun kieu iya bener punten Mbah Aya naon atuh Jang rek ngaganggu wae atau rek ngebantuan Abah ya adieu atuh Mbah punten ngawagel abi teh bade aya peryogi Mbah ka Abah ieu teh oh nyasok lah dia ngobrol aja Abah ya aduh Mbah ieu teh kau beneran tak Abah gitu rada canggih sok Mbah kali badi lalason heula ngejangga sok aya peryogi naon ieu teh meuni tebih-tebih kitu tah sumping ka Abah iya Mbah abi teh aya kaperyogian kitu nya ka Abah abi teh hoyong muterkeun artos Mbah abi teh kaperyogian kitu gitu Manawi gitu Abah nyanggeman gitu tah
manawian Moal gede mah jelema muterkeun duit pan bari tinggal jadi gitu. Aduh, kumaha karepna we lah. Gampang yang soal muterkeun duit mah abah bisa. Oh, aya duit nanti 20.000 atau 10.000 sabaraha we lah juang puter ku abah. 10 bah Bener sok. lumayan kayak Beneran dah abah ajen ekernya ieu teh. bah Bener. 20.000 bah Nya cuang parancahan heula ku abah. Pokona mah muter. mohon ya pokoknya nama abi mah yang muterkeun artos pokoknya mah Betul. iya pokoknya namanya Jadi teh ujangnya dicekel duitna kudu muter 3 kali. mohon Aya efekna langsung bisa dirasakeun ku ujang pokona mah. itu Deh cuang dijar parancahan heula ku abah. ya sok bah Aduh. Saya bingung ya kira-kira. Jeruk purut, jeruk amis, jeruk hasim campur anggur. Yang bah ayeuna ujang sok langsung dihareupeun abah. mohon Muter 3 kalinya sareng abina bah nya oh gitu dicobaan kumaha tah karasana itunya. siap bah Sok langsung jangan. ya kita muterkeun hungkul duit jeung urang 3 kali pasti aing beunghar ieu mah tapi dik si abah gitu siap atuh bah ayeuna bah ieu teh Sok cobaan yang muter 3 kali ayeuna. siap bah 1 2 3 ya nah jadi di dieu beda lokasi aing minta nage kebeungharan nah jadi kalau pindah lokasi kieu aing si abah teh balik pindah deui ah ya aing di mana di wah iya aduh aing teh waruh kieu tempat teh nah si abah mah kalah ngalengitkeun lain kalah muterkeun duit teh heueuh ieu mah aduh aing kumaha ieu aing kasih abah deui aing mah bebeja aing di mana ieu da aing mah teh hayang modal nah bet kala di jarang bah kieu aduh bener-bener ieu si embah ieu kebalik pisan ieu aing kumaha tuh ieu aing di mana ieu aing kalau hayang modal kieu dah leungit teh aing kebalik pisan si embah aing aduh tah geuningan euy bah nah abi teh geuningan kalah puputeran geuningan bah aclok-aclokan ngaleungit teh nah muterkeun teh kalah kitu kumaha ieu teh Aduh, ari ujang wala sok ngalilir ke abah. Apaan tadi kan ujang teh hayang teh muter jeung duit lir. aduh salah di wae ngobrol kumaha abah abi teh sanes hoyong muterkeun artos maksud hoyong muterkeun artos sanes artos muter sanes abi teh hoyong muterkeun artos sangkan abi teh beunghar jadi artos ngagolang gitu bah Oh, ari sugan teh naon. Paikan je anu datang ke awah mah paling lamun teh hayang beunghar teh hayang karana atawa hayang anu gampang jodoh. Ieu mah ujang mah da muterkeun duit, mandak bikin ke abah ge rada bingung. aing mah terus kumaha tuh bah ya ku abah gara bisi teu percatan masuk cobian ku abah geura Ya, cobaan ya ku abah ya. Abah rek muter 3 kali ge. sok geura Anu. ayeuna mah kabuktian si abah nu ngaleungit wah si abah sia teh aing balik pisan deui aing ih nah geuning kalebuk si abah ka aing jeung iketna deh aduh aing kumaha ieu ngabalikeun ieu abah aing mung aing